Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Bang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ka-20 genap. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sateuacan dipedari dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Teu dicaturkeun kasibukan nu boga hajat kalawan ramena tatabehan. Caturkeun poe geus beurang panayagan jeung dalang katut sindena geus baralik. Kitu deui sebagian ahli-ahli geus mariang nganu tacan balik teh den sambas jeung Ibu Ramana. Kitu deui Ibu Ramana euis cucun kitu soteh lain bae kusono antara besan jeung besan ngan pikeun Ibu Ramana den sambas. Rek nuluykeun deui sakolana ka nagara Jepang ku ayana eta menta persetujuan ti Ibu Ramana euis cucun. Kitu deui ti jinisna. Mun karujukan kalawan sabar nunggu nepi ka cacapna sakola ti Jepang meureun kana pasti jadina. Sabalikna mun teu karujukan tangtu dibatalkeun. Sajeroni ngabandungan nu nyarita Ibu euis cucun ngahruk hatena mentegeg lain memeesan anu satadina mah hayang buru-buru nyalametkeun, tapi akhir-akhir jadi gagal atuh kapaksa handeul-handeul oge nya tujuan. Kulantaran dilana obrolan kalawan disambung deui ku urusan nu sejen-sejen tungtung nama Ibu Ramana den sambas. Katut Ibu Ramana euis cucun jadi ngarendong deui. Pentingna kulawarga pribumi geus talibra sarena kawas nu meunang ngabebetkeun bakat ningku capek sumawana Julaiha ti magrib keneh oge geus ngaguhar di kamar nepi ka poho kana dahar-dahar acan. Cunduk kana waktu ninggang kana bangsa kalawan aya dina karidoan Gusti nu Maha Suci den sambas geus iang ka Jakarta rek tumpah kapal udara nuju ka nagara Jepang pikeun ngalanjutkeun deui sakola. Sedang euis cucun ti sajigna den sambas indit ka Jakarta oge gawena ukur ngahruk menit teu aya pisan kaberagan kacida pisan nembongkeun runtik galihna lantaran sahanteuna ditinggalkeun ku buah hatena keur ngahruk torojol ibuna nyampurkeun sarta diuk pahareup-hareup. Cun, kunaon gawe teh ngan hulang jentul bae aya nu karasa. Ibuna euis cucun nanya bari netep padahal hatena mah geus nyaho yen manehna teh tangtu inget ka buah hatena. Teu kunaon mi? Piraku aya teu kunaon bangun nu susah. Da ku amih oge geus kajudi. Ingat ka den sambasnya. Ibuna bari imut sedang euis cucun teu ngawalon. Malah tungkul siga nu era. Bari nikel-nikel taplak meja tapi akhirna mah teu burung nyarita kitu oge bangun nu hoream. Muhun mi, ari sayaktos nama abdi teh emut bae ka Kang Sambas. Emut soteh sanes kunaon-naon. Wireh eta we nalika anjeunna angkat teu tiasa ngajajabkeun pisan. Oh, kitu. Atuhkeun bae soal teu ngajajabkeun mah piraku teu ngamaklum pan urang tas tinu hajat. Anggur sih doakeun ku cucun permaksudanana den sambas. Mugi-mugi sing diijabah ku pangeran.
dages kahontal cita-cita nama moal keur saha tangtuna oge keur pibekleun rumah tangga cucun nu matak ulah salempang saha manusana nu wani-wani ngaganggu kaden Sambas ku amih dilabrak masing sasaha oge ibuna euis cucu nyaritana tuluy kanu lain-lain kitu soteh nyindiran dumeh Julaiha ka tembong ngelol nyimpen pakaian menang ngistrika sedeng nu disindiran mah tonggoy we teu nolih itu ieu najan kaharti oge dunungan anak nyindiran menawi mi inggis aya musuh di dalam selimut pokna deui teh cucun bari ngarindat ka Julaiha musuh di dalam selimut naon tumila nu kitu mah pencet we nepi ka mejret ibuna bari jubah jebi ulah galida recun perkara den Sambas ku amih geus katoong batin-batina manehna mah jauh tanah ka langit bisa kagoda ku batur mun teu panujuan teh mah ka cucun moal nya teuing daek babarengan dahar waktu memed kawin geuning lalajo wayang oge diuk ngarendeng jeung cucun bat barina ge den Sambas mah moal sulaya tina pilihan moal kagendam kudu teu puguh turunan piraku jelema tingkatan luhur rek benang dilelecek ku tukang leletak onaman nu teu hidang oge eling heula ibuna euis cucu nyaritana beuki sabolong bentor matak saruk seuk nu ngadenge srek bae Julaiha boga sangkaan yen dunungan anak nyarita kitu ngepeker ka dirina beres ngentepan pakaian neos bae ka tukang sedang batina mah teu ngeunah lain dikira sabada nyarita kitu sorena euis cucun jeung ibu Ramana arindit lalajo ka bioskop saolah-olah ngabang brangkeun sangkan ulah nguluwut teuing sedang nu diimah lintang ti Julaiha jeung biisah ari haris waktu harita keur ngadeluk nyindir sepatu bari nolotot ngaheot eureun tina ngaheot diselang ku hahariringan ti ditu mah rek nikat hate Julaiha keur kitu trok sedanu ngetrokan kana panto saha haris nanya mani tegeg bari ngojengkang ngalaan slot panto ana bray teh horeng pasuratan selati mana mang ti Sambas cep kanggo ka Julaiha belum pasuratan bari mikeun surat oh ti Sambas nuhun mang haris gancang ka jero di jepret pantona dikoncikeun tuluy asup ka kamar harita keneh amplop dibuka sarta dibaca ana breh teh tetelati Sambas keur ka Julaiha anu unina kieu Tokyo 25 November 1870 kahatur Julaiha linggihing bumi is hawiosing ieu serat mugi katampi kumaha is sadikantunkeun ku engkang wilujeng nuhun upami wilujeng mah sawangsulna engkang ti bangkit mios ngantunkeun kota Sukabumi dugi kadangat medamel ieu serat aya pangesto kalayan salamet sakalihna teh eta anu mawi engkang enggal-enggal ngintunan serat teh bilih euis dedeupun wireh engkang nalika bade mios teu masihan wartos pisan kitu sote sanes teu emut namung ku kariweuhan sareng waktosna serentak ku ayana kitu mugi salira euis ngahapunten is kunaon atuhnya batin engkang teu ulah emut bae salebat nempuh pelajaran teh asa teu jongjon ari euis sami deui is doakeun bae mugi-mugi sakumaha cita-cita Kang Sambas sing diijabah kanggo pibekleun urang dina waktos kapayun omatnya is ulah bendu kalayan sing percanten ka iman Kang Sambas sanaos di nagara Jepang seueur nu model kalayan pamandanganana cukup menarik oge moal luntur ku kitu malih kanggo Kang Sambas mah masih menarik keneh memandang wajah euis batan pamandangan di Jepang imut atuh is ulah baeud bae mung sakieu bae heula tawis kaemutan batin ti Kang Sambas gampil ke sanes waktos masihan kabar deui sabangsulna euis oge ulah teu ngintunan serat ka engkang etang-etang urang silih longokan sanaos kitu oge kata lahir teu bisa teh ari batin mah nya kitu pada-pada nyeng celak sono ti engkang Sambas
Satamatna maca surat ujug-ujug rei bae daun ceuli Haris meuni euceuy kawas nu direrab. Kitu deui hatena ngentab panas jajantung ratu lir tutunggulan ngarasa teu geunah hate. Sedeng Julaiha teh kumanehna keur dianco-anco baris dijieun piindungeun kari-kari ayeuna sasatrek diaku ku batur. Ah, benernya si Sambas kalau selain jelema terpelajar bae lalampahan teh. Kapan manehna teh geus bertunangan jeung alo aing. Nah ayeuna bet kitu peta. Nurus tunjung manusia teu gablag teh tenjoan pisan. Abebena deui teu gablag pikiran geus sidik tunangan si Sambas teh tunungan manehna. Kari-kari rek nyieun laku curang. Rasakeun sia. Ku aing mah diasongkeun gara suratna ka Cucun. Keun sugan ditepikeun deui ka indung bapana. Haris kukulutus bari ngasupkeun amplop surat kana laci meja sedang hatena mah tetep ngentab, malah tegenah cicing hayang buru-buru eis Cucun balik. Kulantaran ulalajo nepi ka pareuting atuh kaburu tunduh manten antukna goleh dagreup bae Haris kapulasan nepi ka surat teu kabikeun harita. Isukna sabada eis Cucun balik dicai kakara rek prak nyisiran oge gancang ka Haris ku Haris dicalukan bari ngagupayan. Eis Cucun teu releda nyamperkeun sarta nanya tina lawang kamar Haris. Aya naon mang bangun dinas nakar? Leuwih ti dinas ieu mah Cun, ka dieu ge rasa kodong mang rek mere nu model. Hah, alim los-los ka kamar pamali barina oge istri nyamperkeun pamegat siga nu colonos pisan. Eis Cucun purungkat-purungkut teu daek asup lantaran kutara pernah asup ka kamar Haris nya oge kanu jadi paman. Nah atuh Cun, mang oge da moal ngaheureuyan bet piraku deui kawas lain ka alo bae. Ka dieu ge rasa kodong ieu aya nu model malah lucu pisan. Haris ngeukehan nitah asup antuk nama eis Cucun eleh deet manehna nyamperkeun. Kitu oge mani raga rego. Tah baca Cun, mang kamari nangkep Rusia. Cenah bari ngasongkeun amplop surat. Serati saha mang? Ah, pek we kadinya baca. Ngan ulah dibawa keluar bisi kapanggih kuno dikirimna. Pokna Haris bari nyorolokkeun hordeng jandela. Teu loba codeka deui dadak-dak surat dibaca dina hate sanggeus tamat. Rei banget euis Cucun ngadadak bodom. Huntu ti kakarakat nafsuna lain dikira harita keneh geuning keluar ti kamar pamana barang gok teh nyampak Julaiha keur sasapu dina teras. Teu tatapa sini deui ujug-ujug gerewek bae nyalukan bari jamatrot panon muruleng kana beungeut Julaiha. Pada naon neng? Julaiha bari nyamperkeun. Julaiha, ari maneh aya hubungan naon jeung Kang Sambas teh? Teu aya hubungan naon-naon neng. Walun Julaiha ngarasa kaget. Asa mustahil deuleu make eueuh hubunganana jeung Kang Sambas. Tah deleh kumata sia ieu faktana surat nu netelakeun sia aya hubungan jeung Kang Sambas. Goblok sia, teu uyahan naker. Cicing-cicing teh atina mah ngageremet. Kanu saliwat komo sia cacak ka aing oge kasebut kadunungan wani-wani nyieun peta kitu. Nurus tunjung sia campela ka aing sia teh rek nurutan tabeat ublag. Eis Cucun ti popolotot sorana avong-avongan. Kunaon ari neng bet benduk habibi? Memang aing ambek deuleu ka sia teu uyahan sia. Keur kitu torojol ibuna eis Cucun nyamperkeun sarta nanya bari ngareret ka Julaiha. Aya naon ieu teh Cucun? Tah si ublag Julaiha nurus tunjung. Cobi ku amih uninga ieu aya serat ti Kang Sambas. Katampina ku Mang Haris. Moal mungkir kitu upami si Julaiha teh aya hubunganana. Eis Cucun nembongkeun surat beri ambekan ngahegak bakat ningku nafsu pisan. Alus sia nya Julaiha nu asih dipulang sengit. Tengah rumah sakeun jadi tukang leletak. Nyingkah sia Julaiha, nyingkah. Aing tengala tengondang deuleu. Hayo sia kaluar ti dieu. Ibuna eis Cucun ngawak-wak kalawan ngusir. Kaheula ibu, montong nyebut ubah ibu deuleu. Nah aing teh bubuyut sia. Duh ibu, naon atuh dosa abdi teh? Wantun disumpahna abdi mah teu aya hubungan itu ieu sareng Den Sambas. Julaiha ngalengis bari cipanon nyalangkrung. Aing teu butuh nu sumpah deuleu. Najan sumpah itu sumpah ieu oge
moal asup ka aing mah Julaiha. Geus jelas ieu surat buktina. Nyingkah sia Julaiha. Hayo nyingkah. Hayo sia nyingkah ayeuna. Najis deuleu aing mah kacicingan ku wanita bajingan. Kaluar sia ublag. Ibuna euy cucun nafsuna lain dikira nepi ka luas ngakesek. Kitu deui euy cucun meuni jebet deui. Neunggelan kana tonggong ku gagang sapu injuk. Tungtungna Julaiha pada nyiksa sirahna didagor-dagorkeun, beungeutna dirangsangan nepi ka raraca garetihan, baju rarangsak. Aduh, ampun neneng, ampun. Aduh neneng, ampun. Julaiha nyuuh kana tegel keur kituna buukna diulang cebet geledug sanggeus ditampilingan terus dijengkangkeun. Sirahna ngageledug kana tembok. Ampun ibu, ampun. Motong ampun-ampunan sia dayang. Pangacau deuleu sia mah. Indit ka ditu sia. Bari durug-dug Julaiha digusur kuduaan datang ka lawang panto gebrug disuntrukeun kaburuan. Julaiha ti bebet nang kuban pisan menang sawatara menit mah teu empes-empes tidinya kurunyung eis cucun mawacai kana timba. Ujug-ujug semur disimbeuhkeun. Hudang sia ucing garong cenah bari ngagebrugkeun panto. Teu lila kulisik Julaiha cengkat dina kayan sirah ku yumus jaba awak asa risek maklum disiksa kuduaan. Duh Gusti, batan hirup abdi kieu mah sumangga abdi gara pundut Gusti. Lillahi ta'ala abdi pasrah nyanggakeun raga sareng nyawa angin Gusti nu kagungan. Mami, abdi ngiring mami. Mami, tinang tos abdi gaduh dosa ti mami sareng ti api. Anu mawi dugi ka kieu oge hirup abdi lara balangsa. Kang Somad, abdi hampura. Di mana atuh Kang Somad deh? Mana ikhlas bibilasan teuing? Naon atuh nu janten kalapatan diri abdi? Kang Ramlan, hampura abdi. Didoakeun ku abdi mugi-mugi aya dina kabahagiaan. Tos nasib abdi kedah kieu. Julaiha midangdam inget ka indung bapa kalawan sasambat kanu kawasa bari nguniang nangtung. Geus kitu ret ngalieu kalebah panto imah dununganana sarta maksakeun maneh lempang jumarigjeg. Jorojoy boga pikiran rek nepungan indung bapana Den Sambas, era-era oge maksakeun maneh rek minta ongkos pikeun balik ka Bandung. Dina kanyeri jeung kapeurih ati Julaiha geus teu kudu dicaturkeun deui pamiarsa. Memang kana kituna teh hirup dina sajero kurang leuwih 1,5 tahun ti sadugna ditinggalkeun maot kudu jadi indung bapa kalawan dipangkaburkeun ku salaki. Cukup dina katunggaraan ngan untungna teh masih dipaparin kandal iman kunu kawasa. Da sigana mun teu kuat nahan godaan iblis bisa-bisa luas kana diri goreng-gorengna ngagelengkeun maneh atawa jadi mamangsa tambang gantungan. Harita teh kebenaran poe menterang-mentring Julaiha lempang na jumarijeg sigan hudang gering mes-mes brak ngiuhan handapeun tangkal Tanjung lantaran ku panas jaba awaknya dari balas pada nyiksa nu tanpa dosa. Sedang Cipanon mah ti sajigna indi ti imah dununganana teu weleh ngurubut meuni geus carindul. Najan kaayaan nu sakitu ripuna oge tina bakat tingkung ngeureuy akhirna tepi ka imah Den Sambas. Reg Julaiha eureun sisi jalan hareupeun gedong. Katingali sepina karesigan jelemaan. Be, palang siang areueuh. Da itu geuning pantona oge nutup. Jaba manitari iseun. Kamana atuh pikeun jug-jugeun. Lamun nya teh mah areueuh. Kana tangtu apruk-aprukan deui model nu enggeus-enggeus. Hayang nyaho we rek ditempo heula. Julaiha ngagarandang nyarita dina jero hatena bari reket mukakeun panto pagar terus lumpang kalawan teu ragu-ragu nepi ka hareupeun imah Den Sambas. Punten. Mangga nu ti jero imah ngawalon. Alhamdulillah geuning araya. Julaiha ngaradak bunga domeh nu boga imah tetela ayana terila keletrek sadanu ngalaan kunci barang bray horeng nya ramana Den Sambas pisan. Geuning beha yap ka jero ari eta kunaon pakaian rarangsak kitu. Jaba beungeut raraca.
katabrak bibit teh. Ramana den sambas rutret kaluhur kahandap nempo kaayaan Julaiha warugana ruksak. Ayah saha pi garwana gancang nyamperkeun Anasrog kalawang manehna ngajunghok mireungeuh Julaiha. Ya Allah, geuning nyeha kunaon eta beungeut manira raca. Julaiha teu daek ngawalon anggur luk bae tungkul dina lebah ti corona asa aya nu ngagendok. Sedang Cipanon geus teu kaampoh miheulaan kaluar ngarembereh maseuhan pipi. Ngen ka jero nyeha ibuna den sambas gancang ngaku kalawan setengah ditungtun. Ku kituna teh hese beleke Julaiha unggah sarta diuk dina kursi. Kitu deui pribumi nying hareupan. Kelana nyeha ulah waka ceurik ibu rek nanyakeun heula kunaon pangna nyeha datang ka dieu. Kalawan waruga siga aya nu nyiksa, nah aya nu ngaganggu di jalan, ibuna den sambas nalengteng bari neuteup. Teu kunaon, Julaiha bingung ngabijakeunana lantaran diisin-isin oge pibesaneun dununganana. Asa mustahil teu kunaon, geuning eta pakean narang sakitu. Ulah asa nyeha pok caritakeun persoalanana. Bisi aya nu heureuy barudak baragajul tuduhkeun jelemana ku bapa dilaporkeun kanu wajib asal telek kana rupana. Ramana den sambas nyambungan anu hartina rek ngabelaan bisi nya nu ngaganggu ka diri Julaiha. Ibu, bapak, mugi sarebu teu janten bendu salaksa teu janten duka. Rehna abdi tumorojog tanpa larapan. Maksada mah taya sanes sejanada pitulungna ti ibu rawuh ti apa. Kitu oge sanes abdi henteu isin. Mungguh batin mah nya kitu. Abdi teh ngaraos abot ngalisankeunana. Ceuk bapa oge tong asa-asa pok bae gara bejakeun naon persoalanana. Ramana den sambasnya sedak bangun teu sabara. Insya Allah ku abdi diebrehkeun persoalanana. Ceuk bapa oge tong asa-asa pok bae gara bejakeun naon persoalanana. Ramana den sambasnya sedak bangun teu sabara. Insya Allah ku abdi diebrehkeun persoalanana. Namung langkung ti payun mugi ulah disanggemkeun deui kanu sanes. Sayaktosna anu mawi abdi ngabujang ka dieu teh saperkawi sejawa wartos pilih ibu sareng bapa dedepeun. Wereh abdi bade wangsul ka Bandung kali perkawis manawi ibu rawuh apa aya piwelasna ka diri abdi bade neda pitulung kanggo ongkos. Insya Allah di mana abdi tos dongkap ka rorompok kalayan teu aya wagelan abdi ka dieu deui sakantenan ngintunkeun kapiat malih teu kitu oge kanggo abdi moal dugi ka miceun. Perkara nyeha boga maksud kitu ku bapa moal nepi ka teu ditulungan ngan tetep pikeun bapa jeung ibuna hayang nyaho heula naon nu jadi sabab-sababna. Sayaktosna mah tos nasib abdi we bapa. Julaiha nyaritana teu bisa kebat lantaran kadorong ku nyegruk tapi teu lilapok deui nyarita. Jabi ti eta ku ayana abdi dugi ka kieu teh disiksa ku neng cucun rawuh ku ibuna. Dupinu janten margina mah lepat abdi nalika sasapu abdi ngadupak meja kaleresan aya keler dugi ka ancurna. Nya abdi teh sajabina teu disiksa oge diusir kada harita kaluar ti bumina. Oh, baru kitu soalna teh. Be aya ku teu sangka ami bet kitu geuning pebesaneun teh. Kanggo abdi mah tos terang pi memang ti kapungkur ibuna euis cucun kagungan adat gampil ngagetah bawang. Bujang-bujang ka nyeha kasebat lanjangna cacak karaina oge kajang haris pantun neunggeul. Nya ari kahayang teh cik atuh kasalahan sakitu-kitu bae mah kudu asak hampura pila kadar peupeus keler sasiki moal sabaraha hargana keler eueuh we kana ngaji rasana teh abong kena kajal masangsara padahal kudu ingat kana pernasiban hirup. Sedang manehna oge cantang tu aya dina kasenangan bae isuk ning geto mah bihong kumaha
tong boroning diri batur dalah api oge wallahu alam. Ari Ramana euis cucun nyahoon deui. Ramana den sambas ngareret bari hate ngarasa watir. Menawi henteu Bapak wireh tos angkat kapada melanana. Nyarupina upami aya anjeunna mah ibuna euis cucun moal dugi kawantun nyiksa. Walon Julaiha bari nyusut cipanonku tungtung bajo. Bener Nyi pasti moal daikeun bertindak lamun seug aya bapana cucun mah. Kadang kalana malikna ambak ongkohanan jiwa-jiwana. Bapa cucun mah ku bapa oge geus kanyahoan jalmana ahli kana agama tur gede tutulungna. Kanu kitu kanu kieu tada ngawilah-wilah, tada umaing adigung-adiguna. Terus dumeh luhur kuta gede dunya. Estu ahli mika asih kanu leutik. Tuman mikanya kasasama nu teu boga kalawan sopan nakar. Tong boro kanu saluhureun. Dalah kasahandapun oge handap asor kalawan asap jejehan. Tah ayeuna mah kieu bae nih gampang nuluykeun deui wangkongan mah. Sina kacai we heula babersih heug pangmerekeun salina sakalian sina dadaharan. Pek atuh Nyi geura kacai ka ditu. Ramana den sambas ngorejat nangtung sarta ngaleos ka tukang. Kitu deui Julaiha teu kaleked nuturkeun terus kacai nu teu lila sabada ti cai. Rap make pakean dibere ku ibu den sambas sedeng nu boga imah keur guntreng ngawarangkong. Mi kumaha lamun Julaiha sina cicing di ditu we di si Imas. Malaur anak urang teu bogaeun batur. Telangkung api upami sakinten Julaiha keur saeun mah malih aya saena kalayan si Imas moal teu atoheun keur mah teu aya rencang katambah-tambah pan salakina arang mulih cobian we taros Julaihana. Nya jong atuh calukan Nyehana. Nyeha kah walon Julaiha bari gancang nyamperkeun barang serog ka patengahan gek bae diuk. Bade aya pikeun senawan Bu? Cenah bari sirah tungkul. Geus dahar Nyai teh Ramana den sambas neuteup. Parantos apa? Syukur ari geus dahar mah. Tah ayeuna kieu apa rek aya tanyakeun sugan jeung sugan diparengkeun ku nu kawasa. Kumaha lamun kieu Nyeha kira-kirana daek cicing jeung anak bapa di Paledang lantaran anak bapa teu bogon batur pisan. Lamun daek ku bapa dianterkeun isuk. Duka atuh Bapak, ari maksad abdi mah sakawitna hoyong wangsul ka Bandung. Ari cek ibu mah Nyeha keur naon balik di oge ka Bandung. Panyeha teh geus teu boga tuturkeuneun nu teu aya bedana jeung di dieu. Meureun di ditu oge nurut keneh ka batur. Balik-balikanan ka Bandung, mana kudu boga ongkos. Da moal hade leumpang. Geus we cek ibu mah di anak ibu. Menang sawatara menit Julaiha teu ngawalon hatena ngarasa bingung rek balik deui ka Bandung memang teu boga tuturkeuneun. Jaba kudu ku ongkos. Ari cicing di ibu Ramana den sambas inggis ka emper-emper aya bejana ka euis cucun anu tangtu disangka nyana boga pikir kadua leutik terhadap den sambas geus kitu pok nu boga imah nanya deui bangun nu panasaran. Kumaha atuh Nyeha kira-kirana daek? Kumaha atuh Nyeha kira-kirana daek? Nuhun Bapak diemut kadinya nama. Upami abdi wangsul deui ka Bandung teu aya benten sapertos di dieu. Nurut keneh. Jadi ka Bandung teh kedah ku ongkos. Nya atuh upami sakinten Bapak sareng Ibu teu aya kaabotan mah. Abdi dipernahkeun di Tuang Putra. Teu aya pamenganana. Malih nuhun pisan, mung panuhun ulah seueur sanggem kanu sanes. Pilih ka emper-emper ka Ibu Ramana neng cucun. Anu tangtos janten awon kasalira Bapak rawuh Ibu. Sasat abdi teh diusir. Atuh puguh we da Bapak oge boga pikiran. Nu mata krek dipernahkeun di anak Bapak oge. Sangkan eueuh bejana. Bener kitu nyami. Ramana den sambas ngareret ka garwana. Mohon kitu eta kira-kira Nyeha daek.
Upami tos kieu mah bade ngiringan wae. Ngadadak Julaiha marah mai malah dina hatena mah hayang buru-buru indit sabot ngobrol kitu. Teu karasa dur bae kadenge bedug magrib sarta ibu Ramana den sambas ka Jaramban. Waktosna kabujang sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.